papa mah ibu teh mending kene bantosan papa di warung lah. Apaan ayo nama warung orang terus maju ayo nama. Kumata? Hari icaran gorengan ibu kumaha pak? Ya tuh pilen we lah saya masa kedap mah gitu dah. Abang pak? Tah ayo nama bu. Urang ngadoa, urang beri syukur ka Gusti anu parantos ngaberkahan urang. Ayo bu. Urang ngadoa. Rama anu linggih di sawarga. Rama panutan abdi. Anu ngaping anu ngajaring kulawarga abdi dugikeun ka dengan ieu kana kasayang Gusti. Kana berkah-berkah anu parantos ditujukeun ka engke kulawarga abdi. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Mang, ceu kawatos pisan kanjeuna teh. Bumina kulawargana sadayana kacanak palid. Anjeunna teh nu ngelis pisan, pahatulalis kawatos. Nuhun Mang, abdi ge kantos ngalaman seperti kitu. Hatur nuhun atos dirojong ku doa ku mangrupikeun asih wargi-wargi sadayana abdi tiasa kiat sareng majeng deui. Tah Mang Mitra, abdi ge aya sakedik hoyong masihan kangge korban bencana ieu teh. Aduh, meni asa saha teh. Puguh abdi teh tadi bade ngalongok ka Mang Uja. Tadi tes umping kempelan. Deulih kumaha onam. Tah, kalresana tuh Mang hayu abdi ge pantos rami ieu teh teu papenak sareng Mang Uja. Bari sakatanan abdi teh bade masihan gorengan ieu teh. Urang sakatanan we urang opi di saungan nya. Saya pisan. Ieu luar biasa pisan Mang Rahman. Pas ngalarapkeun pangandika Gusti biasa ngabagi ka sasama. Numutkeun pangandika Gusti kudu silih bantu ka beuberat eta nedunan hukum Kristus.